Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsus sadisu wassalasuna ari hadis anu ka 36. An Ali ibni Abi Thalibin eta tetep katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Anahu sanyana Sayyidina Ali qala eta ngadawuh Sayyidina Ali kana lafad qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Kana lafad inna fatihatal kitabi sanyana fatihatul kitab surah Fatihah teh wa ayatal kursi jeung ayat kursi wa ayataini jeung dua ayat min Ali Imran anu tetep tina surah Ali Imran syahidallahu annahu jeung ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa ila qaulihi dugi kadawuhan Allah lafad innad dina indallahil islam wa qulillahumma malikal mulki jeung ayat qulillahumma malikal mulki ila qaulihi nepi kadawuhan Allah lafad bi ghairi hisabin. Lama aroda dina samang-samangsa ngamaksud sa atawa karep sa Allah taala ayyunazzila kana yen nurunkeun Allah kana ieu ayat ta'allaqna tah ngagarantung eta pirang-pirang ayat bil arasy di aras. Faqulna teras nyarios eta ayat atuh bitu nah bade nurunkeun Gusti na ka abdi sadayana ila arodika ka bumi Gusti wa ilaman jeung ka jalma ya'si anu maksiat itu si iman ka Gusti. Qala ngadawuh sallallahu taala wa izzati demi kamuliaan kami wa jalali jeung kaagungan kami la yaqra'u ente pati-pati maca kunna karanjeun saha ahadun hiji jalma min ibadi nu tetep ti pirang-pirang hamba kami dubura kulli sholatin dina sabada setiap salat illa ja'altu kajaba ngajadikeun kaula al jannata kana surga maswahu kana tempatna itu ahad ay ma'wahu tegasna kana tempat balikna itu ahad pemaqamahu jeung tempat cicingna itu ahad wa illa askantu jeung kajaba nyicingkeun kaulahu ka itu ahad hadiratal qudsi di hadiratul qudsi wa illa nadartu jeung kajaba ningali kaula ilahi ka itu ahad kulla yaumin dina saban poe sab'ina kalawan 70 naon nadratan paningalina tawa ningalianana wa illa qadaitu jeung kajaba nyumponan kaula lahu ka itu si ahad kulla yaumin dina saban poe sab'ina hajatan sab'ina kana 70 naonana hajatan pangabutuhna adanaha anu ari pangdeketna itu hajah al maghfiratu eta pangampura wa illa a'adztu jeung kajaba ngaraksa kami hu ka itu si ahad min kulli aduwin ti saban-saban musuh wa illa nasartu jeung kajaba nulungan kami hu ka itu si ahad. Waruya jeung diriwayatkeun an Wahb bin Manbahin katampit ti Imam Manbah bin ka Imam ti Imam Wahab bin Manbah qala ngadawuh Imam Wahab inna wahidan sanyana hiji jalma minal hawariyina nu tetep ti jajaran hawariyun yuqalu tadi ucapkeun lau ka itu wahid naon naufun ngaran nauf azama eta ngamaksud itu imam itu nauf ala zihabi kana berangkat ila mulki farisin ka raja faris wa yad'uwa jeung kana yen ngajak itu nauf hu ka itu mulki faris ilal imani kana iman fahadoro tuluy datang itu naob ala babi madinati mulki farisin kalawang kota raja Paris faroat teras ningali itu naob gilmanan kabarudak yala abuna bari ker arulin itu gilman al ka'ba kana main dadu faman tuluy saha jalma golaba anu meunang si iman yakhudu tah nyokot si iman arba'ina kana 40 naonana dirhamna fanadhara tuluy ningali saha naupun naop al hawariyu ila wajil gilmani kana wajahna pirang-pirang barudak fa'alima tuluy terang itu naop la'bahum kana permainanana itu gilman wa dakhala jeung asup naop bainahum di antara gilman faghalaba tuluy ngelehkeun naop ala jamihim ka sakabehna gilman wa kana jeung bukti bainahum eta tetep di antara gilman saha Ibnul Waziri anak patih faqala tuluy nyarita itu Ibnul Wazir lahu ka itu naop ayyuha syaikhu hei sepuh ingtolik
kudu berangkat anjeun mai sarta kaula ila mangzilina ka imah kaula ka imah urang sadaya. Nah faqala tuluy nyarita lahu kaitu Ibnul Wazir sa Nauful Hawariyu kana lafad idzab kudu berangkat anjeun ila abika ka bapa anjeun fasta'dzin tuluy minta izin anjeun minhu ti itu abik fangtolaka tuluy indit sal gulamu eta budak ila abihi ka bapana itu gulam faqala terus ngomong itu gulam lau ka itu abik kana lafad ya abati hi bapa kunna bukti abdi sadayana nal abu eta main abdi sadayana fadoro terus datang saha syaikhun hiji kolot kabirus sinni anu lanjut umurna wala aiba jeung milu main itu syekh ma'ana sartana abdi sadayana wa qalaba jeung ngalaikeun itu syekh jami'ana ka sakabeh abdi sadayana fata'ajabtu terus ngarasa kaget abdi min ilmihi tina ilmuna itu syekh fada'autu terus ngajak abdi ka itu syekh ilal mangzili ka bumi fa aba terus nolak tala aliman itu syekh waqala sareng nyaros itu syekh li ka abdi idhab kudu indit anjeun wasta'dzin jeung minta izin anjeun min abika ti bapa anjeun faqala teras ngomong saha abuhu bapana gulam kana lafadiya bunayyahi anaking idhab kudu indit anjeun waqti jeung kudu ngadatangkeun anjeun bihi ka itu syekh qala nyarios itu Imam Wahab faraja teras balik deui itu gulam ila syaihi ka syekh wa ata jeung ngadatangkeun gulam bihi ka syekh falamma dakhala teras samang-samang sageus asup sa syaihu syekh ad-dara ka imah qala tang ngucapkeun itu syekh kana lafad bismillahi wa kanat jeung bukti naon ad-daru eta imah mamluatan eta anu dipinuhan minasyayatini tina pirang-pirang setan faharibu teras kalabur eta syayatin kuluhum tegasna sakabehna syayatin falamma wado'an teras dina samang-samangsa nyimpen sa sahibud dari nu bogana imah maidatan kana hidangan baina yaday syaikhi di antara payunan syekh faqbalat teras madep saha syayatinu pirang-pirang setan kuluhum tegasna sakabehna syayatin liaqulu karna rek ngadalahar itu syayatin kama kanu seperti kenen bukti itu syayatin yakuluna eta sok ngadalahar itu syayatin ma'ahum sartana eta jalma-jalma faqala tuluy ngucapkeun sa syaihu syekh ing dabtida il aqli dina ngawitan daharna kana lafad bismillahi fafarraj tuluy malabur saha syayatinu pirang-pirang setan kulluha tegasna sakabehna itu syayatin wa kharaju jeung kalaluar syayatin minad dari ti imah haribina barina nu kalabur kabeh falamma faragu tuluy dina samang-samang sareng sa itu jalma-jalma min akli ta'ami tina nuang kadaharan qala tah nyarita sal waziru patih di syaihi ka eta syekh kana lafad akhbir kudu ngabejakeun anjeun ka kaula man eta saha anta ari anjeun ini sanyana kaula raaitu eta ningali kaula mingkati anjeun aja iba kana pirang-pirang keanehan lam aro anu can ningali kaulaha kana itu ajaib min ahadin ti seorang oge kot sama sekali hina dakhalta dina samang-samang saasup anjeun ad-daro ka imah haribat sta pada kabur naon asyaitonu pirang-pirang setan wa wada'tu jeung nyimpen kaula al-maidata kana hidangan walam yakun jeung teu bukti lana eta tetep pikeun abdi sadayana naon sabilun jalan ila ta'ami kana ngadahar kadaharan wahdana barina nyoranganana urang sadayana wa kanu jeung bukti tu syayatin yaquluna eta sok ngadalahar itu syayatin ma'ana sarta abdi sadayana awalan dina mimitina fahribu tuluy kalabur syayatin fa'alim tu maka terang kaula annalaka kana saenyana eta tetep pikeun anjeun sya'nan ari kalakuan fa akhbir ta kudu ngabejakeun anjeun ka kaula wala taktum jeung ulah nyumputkeun anjeun anni ti kaula faqala teras nyarios sa syaihu syekh na'am sumuhun ukhbiru rek ngabejakeun kaula ka anjeun wala tukhbir tapi ulah ngabejakeun anjeun ahadan ka sa urang oge bi amri kana urusan kaula illa bi izni angin kalawan izin kaula faqabila terus narima sal waziru eta patih wa ja'ala jeung ngajadikeun taun nyieun itu wazir ahdan kana perjanjian wa wasiqatan jeung kana kepercayaan faqala terus nyarios sa syaihu syekh kana lafad inna ruhullahi sa'anyana ruhullah
Isa tegasna Kanjing Nabi Isa alaihi salam ba'atha eta ngutus Nabi Isa ni ka kaula ilaikum datang ke aranjeun kabeh wa ila mulkikum jeung ka raja aranjeun kabeh bi an ad'uwa kana yen kudu ngajak kaulakum ka aranjeun kabeh ilallahi taala kana iman ka Allah taala wal islami jeung kana agama Islam wa anta ambudu jeung yen kudu ibadah aranjeun kabeh Allah ka Allah taala wa tusyriku jeung yen ulah ngamukyrikeun aranjeun kabeh bihi ka Allah syai'an kana hiji barang oge wa taj'alu jeung yen kudu ngajadikeun aranjeun kabeh asnamakum kana pirang-pirang patekong aranjeun kabeh wa autsanakum jeung kana berhala aranjeun kabeh finnari dina seuneu maksudna diduruk qala nyarita lahu kaitu Syekh Sal Waziru Patih kana lafad sib kudu nyipatan anjeun li pikeun kaula ilaha ka pangeran anjeun qala nyari situ Syekh kana lafad Allahu ari Allah allazi etazat la ilaha anu teu aya pangeran anu hak diibadahan anu hak ditaati parentahanana sareng laranganana illa huwa angin Allah allazi zat khalaqanu parantos ngadamel itu ladzi ka anjeun wa razaqo jeung parantos ngarizikeun itu ladzi ka anjeun wa yuhyi sareng parantos ngahirupkeun itu ladzi ka anjeun wa yumitu jeung parantos wa yuhyi jeung anu ngamaotkeun itu ladzi ka anjeun qala ngadawuh itu Wahab atau Imam Wahab kana lafad fa amana tuluy iman itu wazir bihi ka Allah wa saddaqa jeung ngabenerkeun itu wazir wa katama jeung nyumputkeun itu wazir imanahu kana kaimananana itu wazir wa kana jeung bukti naon yaumun hiji poe minal ayyamin tetep tina pirang-pirang poe hadoro eta hadir itu wazir min indil maliki tina payunan raja hazinan barna nu sedih abusan tur anu camerut faqala terus nyarios Syekh Syekh lafad ayyuhal waziru hey Kanjeng Patih aro ningali kaula ka anjeun hazinan barna nu sedih abusan tur anu camerut fama tah eta naon haznu ka ari kasedih anjeun qala nyarita itu wazir kana lafad mata paeh naon bardaunul maliki kuda naraja wa kana jeung bukti itu Malik yarkabu eta sok numpakan itu Malik hu kana itu bardaun wala yarkabu jeung tara numpakan itu Malik goirohu ka salianti itu bardaun wa kana jeung bukti itu Malik yuhibbu eta mikaresep Malik hu ka itu bardaun hubban kalawan karesep syadidan nu banget min jami'i malihi tina sakabeh hartana itu Malik fajalasa tuluy calik sal Maliku raja hazinan baranu sedih alaihi kana eta bardaun qala sa Syekh kana lafad intoli kudu indit anjeun ilal maliki datang ka raja fa akhbir tuluy kudu nyaritakeun anjeun huka itu Malik anna indi kana saanyana tetep di kaula dhaifan ari aya tamu yaqulu anu nyarios itu dhaif kana lafad in ata'a lamun taat ni ka kaula sal Maliku raja fima dina perkara aqulu anu ngucapkeun kaula kana itu umma uhyi tah ngahirupkeun kaula birdaunahu ka kudana itu Malik fangtolako tuluy indit sa rajulu eta lalaki patih teh masruron bari nu bungah ilal maliki ka raja faqala tuluy nyarios itu rajul kana lafad ayyuhal maliku hai Kanjeng raja ana indi saanyana eta tetep diabdi dhaifan ari hiji tamu qadra aitu anu nyata ningali kaula minhu ti itu dhaif ajaiba kana pirang-pirang keanehan wa akhbaro jeung ngabejakeun itu rajul hu ka itu Malik kisatahu kana lalakona itu dhaif wa ilmahu jeung kana ilmuna dhaif wa qala jeung nyarita itu rajul kana lafad yaqulu bari nyarita itu dhaif kana lafad in ata'a lamun nurut ni ka kaula sal Maliku raja fima dina perkara aku nu ngucapkeun kaula kana emma uhyi tah rek ngahirupkeun kaula birdaunahu kana kudana itu Malik biiznillah taala kalawan izin Allah taala faqabila tuluy narima sal Maliku raja faraja'a tuluy balik sal waziru Fatih ila syaihi ka Syekh wa qala jeung nyarios itu wazir kana lafad innal malika sanyana raja mutiun eta nu turut ilaika ka anjeun wa yad'u jeung ngundang itu Malik ka anjeun
Falamma hadara tuluy sama-sama hadir itu Syekh inda babil maliki di caket lawang raja. Wa arada jeung maksud itu Syekh ayyadkhula kana yen asup itu Syekh darul maliki ka imah raja. Qala tang ngucapkeun itu Syekh kana lafaz bismillah. Falam yabqa tuluy teu nyesa fi daril maliki di imah eta raja naon asyaitonun setan. Falamma dakhala tuluy dina samang-samang asup itu Syekh qala tang ngomong sal maliku raja. Kana lafaz ayyuha syaihu hei sepuh balago geus nepi ni ka kaula naon annaka saenyana anjeun tuhyi eta bisa ngahirupkeun anjeun al mauta ka pirang-pirang mayit fa ahyata coba kudu ngahirupkeun anjeun birdauni kana kuda kaula hadza anu ieu birdaun qala nyarios sa syaihu syekh kana lafad in ata'ata lamun turut anjeun ka kaula fi madina perkara aqulu anu ngucapkeun kaula kana ma uhyi tarek ngahirupkeun kaula birdauna ka kalawan atawa kana kuda anjeun biiznillahi ta'ala kalawan izin ti Allah ta'ala. Faqala teras nyarios al maliku raja sam'an kalawan naon ieu teh kalawan saenyana nguping wa ta'atan sareng turut mur mangka gerami warang anjeun bima kana perkara syi'tan nu karep anjeun. Faqala teras nyarios sa syaihu syekh kana lafad halakana aya tetepikeun anjeun auladun ari pirang-pirang budak. Faqala tas cerita itu muluk kana lafad inalisa nyana tetepikeun kaula aban ari bapa wa zaujatan jeung pamajikan walaisa jeung teu aya liya tetepikeun kaula saadun hiji jalma oge ghairuhuma anu salianti itu abun jeung zaujah. Faqala teras nyarios itu syekh kana lafad ud'u kudu manggil anjeun huma ka itu abun jeung jaujah fa hadara terus hadir itu abun jaujah. Sumaqala tuluy nyarios itu syekh lahu ka itu malik kana lafad ud'u kudu ngundang anjeun rakyata ka rakyat anjeun kullaha tegas sakabehna itu rakyat fada'a tuluy ngundang itu malik hum ka itu rakyat fajtama'u tuluy kumpul itu rakyat kulluhum tegasna sakabehna rakyat fa akhada tuluy nyekal syaihu syai ihda qawaimihi ka salah siji pirang-pirang sukuna itu birdawan al arba'in opat. Faqala teras ngucapkeun itu syekh kana lafad la ilaha illallah fataharraka tuluy usik naon al udu anggahota alladzi anu akhada nu nyekelhu kana itu ladzi sa syaihu syekh. Faqala tuluy nyaros itu syekh lil maliki ka raja kana lafad mur kudu marentah anjeun abaka ka bapa anjeun wa mar'ataka jeung ka bojo anjeun aya khudha kana yen kudu nyekel saha kullu wahidin saban-saban sahiji udwan kana hiji anggahota wa ta'khudu jeung kudu nyekel anjeun anta tegasna anjeun aidon deui udwan kana hiji anggahota minhu anu tetep tina itu birdaun. Fa khada tuluy pada nyekel jalma-jalma salah sata arjulin kana tilu pirang-pirang salah sata arjulil birdauni kana tilu pirang-pirang suku eta kuda. Faqala tuluy nyarios sa syaihu syekh kana lafad ayyuhal maliku ya raja kul ucapkeun ku anjeun lapad la ilaha illallah. Faqala tuluy ngucapkeun itu malik kana lafad la ilaha illallah fataharraka tuluy usik naon al udu anggawata alladzi anu fi yadinu tetep dina leungeun itu malik. Wa qala jeung nyarios itu syekh li abihi ka bapana malik kana lafad kul kudu ngucapkeun anjeun anta tegasna anjeun aidon deui. Faqala tuluy ngucapkeun itu aban fataharraka tuluy usik naon al udu anggahota alladzi anu fi yadinu tetep dina leungeun itu aban. Sumaqala tuluy nyarios itu syekh limraatihi ka bojona itu malik kana lafad kuli kudu ngucapkeun anjeun anti tegasna anjeun aidon deui. Faqala tuluy ngucapkeun itu imraati fataharraka tuluy usik naon al undu anggahota alladzi anu kana nu bukti itu ladzi fi yadiha nu tetep atawa eta tetep dina leungeunna itu imraah wa baqiya jeung nyesa naon jasaduhu awakna itu birdaun. Faqala tuluy nyarios sa syaihu syekh mur kudu marentah anjeun kaum maka ka kaum anjeun ayaqulu kana yen kudu ngucapkeun itu kaum jami'an kalawan sakabehna. Faqalu tuluy ngarucapkeun itu kaum kana lafad la ilaha illallah. Faqama tuluy nangtung naon al birdaunu eta kuda biiznillahi ta'ala kalawan izin Allah ta'ala wa nafadha jeung ngipas-ngipas itu birdaunna ka nasiyatahu kana munanana itu birdaun. Fata'ajjabu tuluy pada kaget itu jalma-jalma min dzalika tina eta kajadian wa aslamu jeung arasup Islam itu jalma-jalma jami'an barina sakabehna. Kantun al haditsus sabi'u wassalasuna cekap wallahu a'lam bissawab.